Tuan Abdul Qadir dina hakikat daya nyambung omong sarua jeung Imam Ghazali. Pang goblok-goblokna jelema sarua ya para wali mah mun kula disimpulkeun we mah. Begitu ditinggalian dina kitab Nakur disundakeun ye. Disundakeun ye. Dengekeun ku dengkul sia. Isi mah teu kadengkeun make curiga. Dengkul bae lah. Pang goblok na jelema, pang tolol na jelema, pang bohon na jelema leungit umur teh ceurik tapi lamun leungit dunia ceurik bohon kan urang kabehan. Ayo coba umur sabaraha sia 60 pernah sia ceurik bahwa umur sia beak henteu. Umur sia sabaraha kuari 50 pernah sia teh leungit umur ceurik henteu. Eta teh kapan mutiara leungit umur urang teh makin hari makin leungit pernah ceurik henteu. Ai kamari ceurik leungit sapeda leungit motor deuh sapeda jeung motor HP leungit ceurik kiai deui goblok kiai leungit HP ceurik kadukun deui eta kiai mana mah dibajakeun ku aing ja Habib ge ceurik urang lamun kos kitu pan karasa tah karasa kana jantung cah heueuh nya tuh urang lamun nyaritakeun ilmu dina kitab ieu lain sambarang ilmu ieu mah deuk nyaritakeun rahasia di jero rahasia. Rahasia ning rahasia berarti ieu mah cahaya Allah. Allahu nurus samawati wal ard masalul nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyyati wala gharbiyah. Can kajangan geus segede gue. Haramat. Naon wallahu alam. Jadi ilmu makrifat. Urang lamun nyaritakeun tentang ilmu dina ilmu bilagah berarti ilmu ma'ani bade bayan. Urang nyaritakeun ilmu dina ilmu mantik moal kaluar tina tarif jeung dalil. Urang nyaritakeun ilmu dina ilmu fikih, ilmu syariat. Urang nyaritakeun tentang ilmu dina tafsir, mustalahat tafsir, nu patali jeung makna-makna kalamullah. Urang nyaritakeun ilmu dina ilmu kalam, nyaritakeun wajib di Allah, mustahil di Allah. Jaiz di Allah nyaritakeun wajib di Kangjeng, mustahil di Kangjeng, jaiz di Kangjeng. Urang nyaritakeun ilmu dina kitab ieu ilmu ma'rifatullah. Lain ilmu partai. Mantak di ditu tadi sorol ulama khawasa ibadillah alladzina ittabahum ila ma'alimi dini wa hadahum ilaih wa bi maziyatil fadli atharahum wasfahum wa hum warasatul anbiya wa khulafa'u wa sadatul mursalin wa urafa'u. Jelema nu dibere ilmu katauhidan ka Allah sehingga boga keyakinan caang mata hatena disebut ulama khawas ibadillah. Nyaeta jelema nu dipilih ku Allah pikeun tetengger agama. Mun para khawas agama tetenggeran. Boro-boro agama kuburan tetenggeran sejarah. Sejarah ada orang mana ya kuburan mantap kudu eta tetenggeran santri kudu make tetengger kopiah jeung samping eta tetengger santri. Bupati kudu make tetengger kenong di dieu tetengger bupati eta aya tetenggeran kabeh ge atuh Habib kudu aya tetenggeran cenah naon tetenggerna Habib yang mulus 2M wali ayat tetengger mual kaliru alladzina ittabahum ila ma'ali bidini tetengger agama
pokoknya kajian kok bagi mual kali dibanting-banting ge wali mah diaromongkeun ge tetep bae. Wali Allah mah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Diaromongkeun, dicaci, dimaki. Ya itu terus bae sebab jemana tetenger, tajongan geura tetenggal kuburan. Ih, sia najongan aing sakira teh moal bisa zarah sia. Tetenger. Wa hadahum ilaih Allah nuduhkeun ka makhluk ka allazina dituduhkeun ka ku Allah nyana dikallahkeun emang ku Allah janang Allah didielmel ku Allah diurus ku Allah dikallahkeun ku Allah mantek nyana mah lamun salat balik deui ka syariat teu ngeunah geus biasa di dinya ngeunaheun amat ketika eueuh nu eta balik ka syariat puyeng lain ieu salat maing mah sebenarnya Allah kan keur ngahijab mungkin karena omongan karena egona karena kadaharan karena pakaian dia eta mah sensitif piceun nyana kelabakan ieu ka mana nu ngeunah teh ka mana balik deui ka syariat mah jadi bae ngan teu ngeunah kudu istighfar heula lamun can istiqomah mantak al istiqomah khairun min alfi karamah eta teh nerapkeun al istiqomah khairun min alfi karamah teh istiqomah dina maqam lain istiqomah ngadahar uduk al istiqomah khairun min alfi karamah budak istiqomah ngadahar uduk aya poe minggu leuwih bagus ibatan 1000 karamah goblok beureun istiqomah urang bancan aya istiqomah urang ieu salat duhur awal waktu qobliyah ba'diyah isuk salat duha berarti istiqomah urang encan makom cek dina kitab ieu bagus ngan can boga rasa pantam ieu mah pan wahadahum ilai wa bimaziyatil fadli asrahum aswahum saha kumaziyah ku kalunggu kaunggulan fadl Allah dipilih ku Allah diselir ku Allah jadilah warasatul anbiya jadilah khulafa'u jadilah sadatul mursalin jadilah ngurafa'u nah ialah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tipena beda-beda wali-wali Allah nah ya innama yakhshallaha min ibadihil ulama lian cek ahli ma'animah wa adawatul qasi illa innama atfun wa ta'kidun kama taqaddama innama ada taukid aya lian pasti yakin sadarieun ka Allah mati hambana adalah ulama salian ulama moal boga kasieun ka Allah jadi berarti nu boga kasieun ka Allah mah maksusun wa maksurun bil ulama khusus ka ulama cenah aya di ditu ulama tapi teu sieun ka Allah lain ulama tama ulamna ulama mah sieun ka Allah mantak lain sambarang ulama jageuning ulama di urang aya teu sieun ka Allah buktina proposal jalan terus buktina jangan bohong jalan terus di dunia jalan terus lain ulama aja ulama masieun ka Allah ana sieun ka Allah sieun karena bebendu Allah ana sieun bebendu ka Allah hati-hati waro ngaranna di urang loba ulama teu sieun ka Allah lain ulama eta ulama ahli makrifat wali Allah jadi nu sieun ka Allah kecuali ulama salian ulama moal sieun ka Allah cenah camat sieun ka Allah bohong cenah bupati ge sieun ka Allah odol serok cenah gubernur sieun ka Allah tai anjing cenah presiden sieun ka Allah di mana horeng ugu kiai modern ge teh sieun ka Allah yo kiai modern mu kiai salap ge sarua kiai salap ge teh sieun ka Allah komo sia atuh saha nu sieun ka Allah ieu teh nyaho ieu mah nu sieun geus ka Allah urang mah bangpak kabeh geus lah bolon kabeh besi pajar wilah-wilah urang mah tolol goblok bolon atuh nu mana nu sieun ka Allah nu mana teu nyaho urang ge teu nyaho nu sieun ka Allah mah nu sok ceurik
Kiai cerik bae kunaon cerik bae proposal teh datang eta cerik cik Tuan Abdul Qadir dina hakikat daya nyambung omong sarua jeung Imam Ghazali pang goblok-goblokna jelema sarua ya para wali mah kan kukula disimpulkeun we mah begitu ditingalian dina kitabna akur disundakeun ieu dengekeun ku dengkul sia isi mah tong kadengkeun make culiga dengkul bae lah pang goblok na jelema pang tolol na jelema pang bohon na jelema leungit umur teh ceurik tapi lamun leungit dunia ceurik bohon kan urang kabehan ayo coba umur sabaraha sia 60 pernah sia ceurik bahwa umur sia beak henteu umur sia sabaraha kuari 50 pernah sia teh leungit umur ceurik henteu eta teh kapan mutiara leungit umur urang teh makin hari makin pernah ceurik henteu ai kamari ceurik leungit sapeda leungit motor deureuh sapeda jeung motor HP leungit ceurik kiai deui goblok kiai leungit HP ceurik ka dukun deui eta kiai mana mah bejakeun ku aing ja Habib ge ceurik urang lamun kos kitu pan karasa tah karasa kana jantung jah heueuh nya tuh sundakeun bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir sundakeun bahasa Imam Ghazali sundakeun bahasa Imam Abu Hasan Asy-Syadzili sundakeun para wali-wali Allah cak nyana tolol goblok jelema leungit umur teh ceurik leungit dunia ceurik urang aya nu teh ceurik hiji doang kunaon pamajikan paeh teh ceurik tuh kan emang belon sarua leungit dunia ceurik tapi leungit umur teh ceurik eta teh termasuk min jumlatil lain wali Allah aduh jadi wali berat urang mah dunia tuh leungit ceurik urang boro-boro leungit sepeda leungit motor leungit mobil leungit HP boro-boro ieu mah ya Haji Pudoli ya Ki Pudoli ceramah tadi bere amplop ceurik Haji Pendi mamaca tadi bere berkat ceurik nya ceurik sedih heuga kunaon anak 12 incu 12 ageun kunaon make ceurik boro tolol teh coba eta teh goblok eta kos kitu eta cak Haji Pendi lo kiai osok terus siapa ka aing bae sih dasarna siapa emang ekstrim urang fokus kana itu tah motif cerik sing ada motif cerik teu pernah orang yang cerikan mutiara leungit umur tapi dunia orang teu meunang cerik cukup cek Tuan Syekh Abdul Qadir jang barometer bahwa orang jauh ke Allah cukup eta cukup cek Abu Hasan Asy-Syadzili tah kos kitu bae cukup jauhna urang ka Allah cukup cek Imam Kushairi urang teh kos kitu bae bahwa urang jauh ka Allah cukup geus ulah hese-hese ja innama yakhshallaha min ibadihil ulama nusir ka Allah mah ulama ahli ma'rifat aduh cenah ieu urang ulah ngaji kitab ieu sanunita ngaji ieu atuh cenah kiai kunaon ngaji eta jatuh aing bae sorangan geus cenah aing moal ngaji los kitu ngaji da bodoh lain mah cenah ngaji tapi di ditu handapeun tanggal buat malipit burung iya supaya nya rahasia hate aja hoan gerege urang ngaji mau izo ngaji ihya ngaji hikam jang urang ulah kabatur engke kanyahoan kasalahan-kasalahan urang abe urang bisa babalik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ketika orangnya wajah iya aing orang can pernah sieun ka Allah jauh berarti aing ka Allah istighfar lain aju jang kabatur goblok tuh sia caki uji geus mah lain kiai ai kabatur bisa ai sorangan teh istighfar tolol deui ieu mah keur ngaji doang ieu mah nyaperti-nyapertikeun padahal mah jang urang oh berarti aing goblok ge aing tolol ya berarti ilmu dibere ku Allah tapi aing teu sieun ka Allah berani jasa
aing leungit umur mah teu pernah ceurik tapi leungit berkat mah aing ceurik nyolateun bae nyolateun tah panca Kangjeng Nabi lamun urang nyalateun teu ngiringkeun ka kuburan eta teh dibere sagede gunung Uhud masyaallah ganjaranna pohara lamun urang nyalateun kemudian ngiringkeun ka kuburan dibere 2 gunung Uhud ganjaranna boleh enak pohara kan aju urang teu nyalateun teh ceurik leungit ganjaran ieu sabenerna mah masyaallah pohara jasa ganjaran mun urang nyalateun aju ka kuburan mah 2 gunung Uhud kahadean urang darajat urang teh ceurik tapi urang ketika urang nyalateun teu dibere sholawat ceurik Habib eta kos kitu eta kos kitu aduh Haji Pendi mah kaliwat balik deui nya kadinya balik deui maksudnya tadi teh can kabere maksudnya ieu aing can kabere sarua jeung kitu kan tolol masyaallah sakalina henteu ja itu pajar geus mere bae bebeja ka tukang ampura mana panitiana can kabagi gitu ieu bebeja deui kan eta pelon nyalateun teu kabagi sholawat mah ceurik tapi teu nyalateun teu kabayang ganjaranana urang Masya Allah berarti kan orang imam lahir ke cerita nah jauh keneh berarti orang ke Allah jang sadar jahil Masya Allah tuh orang lamun bisnis di jalan ku batur cerik tapi penting teu tahajud teh cerik sanajan aya penting hareup nu tadi mah kapan ditilep geus ku Allah eta teh bakal dibuka ke di akhirat film eta teh timimiti urang balik malam eta mana nu aya salatan mana nu aya jaipongan mana nu jogedan mana nu orkesan mana lolobana urang mah joget mah lulu pernah ditobatan pernah dicerikan teu tahajud teu pernah urang mah tapi lamun isuk tinggalin urang teh bisnis ceurik jauh keneh berarti urang jeung Allah sebab disieun kalau innama yakhshallaha min ibadihil ulama ji teka aku mah ku bupati laporkeun atuh ja aing ge umatna daftarkeun atuh coba Ki Pudoli ka ditu Abi Brozak coba jajanan masuk untang lantung di ditu bae mah aing daftarkeun atuh coba wayahna saminggu sakali apa sebulan sakali benta daftarnya anak teh kudu daftar ka Allah bae geus pokona mah urang digawe ka Allah anu bakal mayar ka urang sieunkeun diri urang ka Allah innama yakhshallaha min ibadihi hanya ulama nu sieun ka Allah dipaksakeun ge jelema nu teu ngaji tita sieun ka Allah moal bisa jelema nu teu masantren tita sieun ka Allah moal bisa bae kajen gugu mah moal bisa emang sieun ka Allah kumaha moal bisa cak kilang nu masantren ge tita sieun ka Allah hese lain hese hese atuh komo nu teu masantren jadina Al-Qur'an ieu mah innama yakhshallaha min ibadil ulama deui nu sieun ka Allah kecuali ulama teh dibere ilmu Allah yakni ilmu marifat memehna masantren heula atuh komo nu jadi guru SD asab jadi gari asam up jadi guru moal sieun ka Allah salat ngan teu sieun ka Allah waktu korupsi mah korupsi bae tanda teu sieun ka Allah cenah ieu mah PNS teu sieuneun ka Allah cenah salat urusan salat jeung sieun lain deui salat bae teh mah ngagawean syariat tah mah kos kitu mah ku ieu ku itu bagus ieu mah keur carita nu sieun lain berarti teu bagus lain terus siapa sok salah bae goblok ini berarti cenah ieu salah pengen lain ieu mah deuk ka jero nyulusup jadi aing hese ngomongkeunana ieu mah sebab sia mah TK di Pagahan Universitas jadi hese ieu ieu kudu dibukaan hiji-hiji mimiti buka bajuna buka baju tuh sia maju seuri bae pan abeh nonggerak kitu kabeh nah ngan di urang lalaunan tabaruk bae sugan orang bisa nyayan gitu kan maksudnya jenteing lah kan kumaha nu penting urang hayang deket jeung
Allah sanunya ya Allah membabari nek mere maka urang bari urang set diberesin ka Allah ngageter-geter beda sieun ka Allah malain deui nu sieun ka Allah sieun tinggalin dunia sieun tinggalin jabatan sieun tinggalin keagungan lain kadeleuna lain deui sangat lain kanyahoan teu nu bisa sieun ka Allah ti hamba Allah kecuali ulama jak Quran teh Quran teh kalamullah berarti salian ulama moal aya ka sieun kitu wae sese ulah sese Masya Allah haju kieu deui nu inggis namanya jeung nu resep inggis tapi resep cek Kangjeng Nabi yab'atsullahu al-khalqa yaumal qiyamah Allah bakal ngahudangkeun ka seluruh makhluk kok dina poe kiamat imimiti Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad ba'ats ngaranna udang ti kubur begini ke masyar summa yumayyizul ulama'a tuluy Allah misahkeun ka ulama Allah berfirman fayaqulullahu ta'ala cek Gusti Allah ya masyarul ulama hei golongan ulama misah ulang hiji jeung hansip ulang hiji jeung Andra jeung calo ulah woi ulama ulang hiji jeung PNS jeung bupati jeung gubernur ulah misah tarik ku jaki kudoli ka dieu sia mah pentikeun ieu bareng bibrojak ka dieu bibrojak pan sering ke pendopo baturin dong saya bibrojak ka tarik ku jaki summa yumayyizul ulama Allah misahkeun ulama cek Allah ya masyarul ulama hei golongan ulama dengikeun ku anjeun pisah dipisahkeun ieu kafir ieu musyrik ieu munafik ieu golongan maksiat ieu PNS guru wabeh boga bendera masing-masing wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara digiring siqal ladzina taqau jelema anu takwa ka Allah ila jannati ka surga zumara teh golongan-golongan make bendera-bendera bendera ka hiji bendera kedua bendera katilu bendera kaopat nah ieu bendera ulama dipimpin ku saha Zaid bin Harithah pemimpin ulama jaga di akhirat selain daripada Sayyidina Utsman Zaid bin Harithah Masya Allah diberi mandat Zaid bin Harithah tah cek Kangjeng Nabi aya naon Gusti Rasul ya bendera kibarkeun seluruh ulama bawa ke surga di bawah bendera anjeun hampura Gusti izin ulah izin mandat ti kaula wow buka ku Zaid bin al ulama warasatul anbiya menuju surga Allah kecuali ulama Golkar aya di dieu atuh sanana aduh sedih aduh sial cek ulama Golkar atuh emang siapa sial nah bajar beneran maksudnya emang benar gitu aduh ya Allah cek Gusti Allah inni lam adha ilmi fikum illa li ilmi bikum kodenge ku kopehan kejaga di akhirat firman Allah ieu saenyana kaula teu nendeunkeun ilmu kaula ka anjeun teu mere ilmu kaula ka anjeun teu nitipkeun ilmu kaula ka anjeun karena kaula nyaho ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai pewaris para nabi sebagai anjeun teh sebagai khalifah anjeun teh dititipan ilmu kita ngembangkeun jeung neruskeun para rasul jeung para nabi teh semata-mata kaula nitipkeun ilmu ka anjeun kecuali kaula geus nyaho bahwa anjeun teh bakal ngembangkeun ilmu sesuai jeung rasul-rasul anjeun Masya Allah wa lam adahu fikum li'azibakum jeung teu nendeunkeun kaula kana ilmu kaula ka anjeun nu dimaksud nyiksa teh semata-mata kaula nendeun ilmu ka anjeun maneh teh disiksa
berarti disalamatkeun nu mantek dibere ilmu deuk disalamatkeun sebab jelema anu deuk disiksa mah teu dibere ilmu atawa ilmuna disalahgunakeun geus kuari ma intaliqu ilal jannati segera berangkat ke surga waqad ghafartu lakum kalau geus ngahampura ka marana kabeh berangkat surga di bawah bendera di bawah panji Zaid bin Harithah siqal ladzina taqaw ila jannati zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Hai Habib Razak masuk masyaallah begitu datang kadinya lihat dulu suratnya wah ini sering ke pendopo minggir Habib Razak terjadi di surga. Cek malaikat Ridwan cari jaki sono lu. Aduh. Cek Habib Razak saya udah tobat katanya uangnya juga nggak dimakan cuma dibagiin ke ayam doang. Ayamnya dijual. Wah begitu teliti bener uangnya nggak dimakan. Oh digerakin Razak sini lu. Sini, masuk dah surga, masuk. Tapi belakangan ya. Aduh, ya Allah. Ya orang bari lalagan ke beneran kan? Udah pacar lalagan. Ya Allah, Masya Allah. Orang ingis tepan kelamun orang kita ke surga, makanya diteliti heula pan. Boro-boro di akhirat atuh urang di Mekah wae ge di Mekah diji dah saja tapi pisah diteliti heula pisah besi garong besi penjahat besi bajingan lantaran ieu kan deuk ibadah besi ngarusak ke ahli-ahli ibadah engke teh tenang ibadah teh pan mentak diteliti di berbagai bandara kuari hayang ikut campur sebab ieu internasional teh bisa tuh urang teh setuju lantaran ieu kan deuk nenangkeun hamba Allah deuk ibadah kumaha lamun ikut campur nu sejen urusan keuntungan malah teu sapira keuntungan tetapi ieu neko-nekona mun Irak milu Iran milu Turki milu sanu nyaopan nyana mancan jelas Indonesia misalna milu urang tetep teu satuju kula paling teu satuju geus bae Raja Salman geus bae ente bae geus bae ulah dipilukeun nu sejen sabab naon urang teh tentrem pengurusan penyusupan sual kitu rapihna ge baheula senjata rarasup komo lamun dipilukeun kapan penelitian pisana Habib Razak penjahat masuk coba mau pepeltokan panjana ka ditu cilaka urang jadi tentrem geus Arab bae geus urusan nyana meraih keuntungan dan lain sebagainya atuh tama urusan nyana atuh mun teu semata-mata Allah neuneun Baitullah di dinya lamun lain jang keuntungan nyana keun bae atuh ibaki mah tinggal kitu bae tapi orang aman asup ka dituna ngeunaheun tapi lamun ilu negara-negara lain urang kan khawatir aya naon kitu ngaranna penelitianana urang Irak ku Irak urang Iran ku Iran Indonesia ku Indonesia atuh pan babari nyusupna ka ditu embung orang ulah tetep baik urang Arab baik ieu keur carita Mekah urang asup ka Irak bisa di ditu dipersulit datang ka ditahan 8 jam penelitian pisah nama besi teu akur atuh komo deuk ka surga Razak teliti berapa tahun lu hidup cakap dulu Habib Razak gue juga kagak tahu. Coba teliti. Kawin berapa kali kawin? Teliti lah. Masya Allah. Karim ya masyarakat ulama ini lama bawa ilmi ngunahin indah nikmat tapi khawatir. Besi hanas orang ulama tapi ternyata orang di exit. Di embargo orang tuh menang asup ka surga. Orenganan ieu mah ulama ahli Allah Subhanahu wa taala hijikeun jeung nu tadi yakni ulama nu sieun ka Allah anu tadi intaliqu ilal jannati faqad ghafartu lakum
berangkat maneka surga kula geus ngahampura ka aranjeun kabeh ulama nusieun ka Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam.